Hai atuh ngiring sadayana. Paling mana di dia? Halo, kumaha damang? Aduh, ya baraya tanya karosan ayeuna teh Inong nuju aya di kopi barnanya In Coffee nu aya di dia. Kumaha sih proses ngadamel kopina? Tah, baraya ayeuna urang kenalan heula atunya sareng anu aya di dia. Sareng saha? Kami abdi naupal teh barista di In Coffee. Daripada penasaran, orang tinggalnya kumaha proses ngadamel kopi. Atau siap, Udah teh, udah siap. Ayeuna bade ngadamel naon? Bade ngadamel Japanese lemon teh. Japanese lemon. Ayo. Oke, tah ieu naon heula yang ngadamel teh? Kita nanti teteh mau ngegiling dulu kopi awal pertama. Ditimbang. Ya ditimbang, Bu. Nah, ditimbang heula barayanya kopina. Pakai 18 gram teh. Jenis kopina Arabica teh. Arabica. Ya. Habis ini kita giling dulu kopinya. Saatos digiling tah, saatos digiling langsung terus diseduh teh. Diseduh. Ya. Japanese kopi tuh sapertos coffee mocktail teh. Jadi biasanya kita pakai filter kopi dulu. Jadi pas nanti udah siap filter kopinya, terus di blend sama lemon teh. Memang sih Inong bukan pecinta kopinya, Ya. tapi kadang si kopi itu kan wanginya. Iya teh. Jadi setiap aromanya tuh aduh enak gitunya. Tapi anu best seller di dia naon Di Kang? Coffee ada kopi susuin kopi sama Japanese lemon teh. Japanese lemon. Ya. Tah, ieu sambil ngantosan Ya. nya resep lagu Sunda tuh. Resep teh. Resep. Bade ulah ka mana-mana ya sambil ngantosan kopi, urang ditinggal heula nya. Tetep di Sunda Listlit, kamu meuteung balarea.